Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Ibu Abila dinu pelajaran bahasa Sunda. Murid-murid sadayana, dinten ieu urang bakal diajar materi ngeunaan wawanohan. Naon anu dimaksud ku wawanohan teh? Hayu urang diajar sasarengan. Naon anu dimaksud ngawanohkeun babaturan? Ngawanohkeun nyaeta ngenalkeun identitas diri sorangan, atanapi upami ngawanohkeun babaturan nyaeta ngenalkeun identitas rerencangan urang kanu sanes. Anak-anakku, yang dimaksud dengan ngawanohkeun babaturan nyaeta memperkenalkan identitas teman kita kepada orang lain. Nah, sekarang contoh percakapan daripada memperkenalkan identitas teman kita atanapi wawanohan, yaitu perkenalan, ada di buku kalian di halaman 39 dan 40. Contoh percakapannya seperti ini. Assalamualaikum wilujeng enjing Anissa, Cika. Waalaikumsalam wilujeng enjing Vera. Upami ieu saha? Sigana enggalnya ngalih ka dieu. Anissa, Cika, nepangkeun ieu teh Lia, alihan ti Sukabumi. Kamari dinten Sabtu ngalihna ka dieu teh. Solongkrong Lia sasalaman ka Anissa sareng ka Cika. Nepangkeun abdi Lia, nepangkeun abdi ge Anissa, upami abdi mah Cika, namung sanes Cika-Cikanya. Ah Cika mah meni pinter ngabodor sareng resep deui ku geulisna. Aduh enjing keneh Cika mah tos kenging pujian. Di mana kitu Bumi Lia? Rorompok mah caket sareng Vera di Jalan Sukamaju. Nuju anteng ngalobrol sareng wawanohan bel tanda lebet ka kelas tos bisada. Atuh barudak ge ninggal bararis bari tingku ciwas nyarioskeun Lia si murid anyar. Nah, jadi inti dari cerita yang barusan Ibu baca mengenai perkenalan ya, memperkenalkan murid baru yang bernama Lia ya, diperkenalkannya kepada Anissa dan Cika. Nah, itu contoh daripada wawanohan. Salajengna urang ngajawab pananya ngeunaan ngawanohkeun babaturan. Upami babaturan hidup aya di bumi seratkeun namina, upami anu di sakola seratkeun nami rerencangan sabangkuna. Pertarosanana nu kahiji saha wasta rerencangan hidup, siapa nama temannya, nu kadua ti mana kawitna, nu katilu saha nami ramana, nu kaopat saha nami ibuna, anu kalima sareng kagenep saha nami rakana sareng raina. Mangga diserat latihanana di buku tulis. Ngawanohkeun. Tah ayeuna urang diajar ngajawab dumasar kanu pertarosan anu tadi tos diserat. Boh eta rerencangan anu di bumi atanapi rerencangan sabangku. Nami rerencangan abdi Dini, kawitna ti Garut. Nami ibuna Ibu Ani, nami ramana Bapa Dodi, nami rakana Dani, sareng nami Raina Doni. Tah sapertos kitunya contona.
Murid-murid ibu sadayana anu aya di kelas 2, anak-anakku semua yang soleh-solehah. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini mengenai ngawanohkeun babaturan atau memperkenalkan temanmu. Silahkan latihannya nanti ditulis ya, lalu dikirimkan kepada ibu seperti biasa. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.